kakara kitu cing ilmu anu aya dibikeun ka urang teh kakara bisa ngalakona salat, zakat, puasa, munggah haji. Tuh nepi ka syarat asah. Cing kira-kira keur salat nepi ka Allah henteu, zakat nepi henteu, munggah haji nepi henteu, nyieun masjid madrasah nepi ka Allah henteu. Aya keneh awroda alaikal warid litakuna bihi ilaihi waridan. Allah ngadatangkeun ilmu ina kajama tukang ngaraji ku eta ilmu nepi ka Allah teh ku eta ilmu teh. Geus ngajaran bapak-bapak salat nepi ka Allah henteu. Rehe-rehena bingung nem. Nama lamun eka jeung kurban kuring jadi moal kuring keneh teh jadi teh moal nepi ka Allah na. Ari teu nepi ka Allah ditarima teu? Nu teu nepi moal ditarima. Nu nepi ditarima teh. Nu kumaha nepi teh ye teu katingali kuring boga amal keur amal teh la amala arjalil qabul min amalin yagibu an kasudu. Teu aya amal nu pangkarep ditarima tibatan anjeun keur amal teu kasaksi boga amal sabab kuring ku Allah keur dia amalkeun. Tuh kumaha teh no eka jeung kurban nu bareto ari ayeuna teu nepi mah tuh ye kurban deui we ayeuna eka deui kitu teh. Lu bareto moe bareto gitu teh. Bareto teu nepi ye, bareto ge ti Allah. Ayeuna ge urang dibarete ti Allah. Nu matak ye ngaran ikhlas teh bil ikhlas yang kasifu anal fa'il wallahu taala. Ngaran ikhlas anu cek jam mukni teh itu nu berbuat teh Allah lain kuring. Jadi mun keur salat lain kuring nu bisa salat kuring ku Allah keur bisakeun salat. Itu heula nu nasorupieu teh mata ka Allah heula gitu. Bismillahirrahmanirrahim nya kitu sok teu apal-apal ting mah bismillah atuh cik sok ulin ayeuna ka Cihideung Tasikmalaya pribadosan ngajaran ningali 80 tapi 08 gitu 07 05 03 0 heula bismillah ka Allah heula kitu teh baru kata tapak rohim beh dieu sanggeusna ningali ayeuna Allah kitu teh eta eusi bismillahirrahmanirrahim 08 tengah urang teu ngarti ngahejah we ka Allah heula tak tidana la ilaha illallah ningali sakabeh makhluk panungtunganna Allah jadi ti makhluk teh leumpang isi nepi ka Allah tina rupa tina salat tina salat leumpang nepi ka Allah tah hadiat we matak alif jabar a alif jari alif su teh kitu Allah ilahiyah uluhiyah eusina ahadiatul jami jami haqqi wujudiyah sifat kanunggalan perhimpunan ti sakabeh akat wujudiyah ngahejah kolot mah kitu alif jabar jari teh nya alif jabar alif jari carita jug 3 ka 6 mesin kacamatan kitu keneh bosan ngaji